Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Robi Ardiwinata di kelompok 4. Tepangkeun nami abdi Rika Wahyuni di kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Rian di kelompok 4. Tepangkeun nami abdi Desi Lestari di kelompok 4. Tepangkeun nami abdi Santi Mulyana di kelompok 4. Tepangkeun sim abdi Narmin di kelompok 4. Pamiasa sadayana, abdi saudara jangan abdi nuju aya di jembatan cinta. Aya tulisanna jembatan cinta Karawang. Sim kuring bari nunjukkeun babaraha spot anu lampu di foto. Ayo ngiring. Awal urang datang di jembatan cinta, urang bakal manggihan spot nu kahiji, nyaeta kesenian Sunda, patung cepot. Arurang manggihan spot nu kadua, bentukna kos banget nya, pamiasa sadayana, aya urang nyari. Terowongan cetok. Terowongan cetok di dia anu jadi ciri khasna nyaeta loba cetok anu digantungkeun. Ayo ngiring sareng abdi. Tingali di dia aya cetok anu digantungkeun di luhur terowongan. Nah, di dia hayu urang tingali spot anu lainna. Spot nu kaopat nyaeta spot Gembok Cinta. Di Gembok Cinta ieu aya babaraha hiji pasangan anu masangkeun gembok anu aya tulisan nami dua pasangan eta. Paribasana mah supaya hubungan manehna langgeng. Aya di spot anu kalima nyaeta Terowongan Ampel. Dan terowongan abdi ieu aya apel anu dipake. Terus aya kembang-kembang. Sekarang aya lompe-lompe di dalamna. Dalam sadaya daya sim abdi manggi spot nyata aya 2 munding. Alus pikeun foto. Mung sakitu wae. Paparan di kelompok 4. Mung saderek sadaya nuju di Karawang Selatan, tong ilak mampir ka daerah Jayati ka Jembatan Cinta.
icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.